sok aya di nukibah ari jarah mah dur kaditu hayang sugih dur kaditu akhirnya mah kabarat ka timur madarat saumur-umur ai kolot anu hirup teu ditengok-tengok duit mah beak jutaan 10 juta pakai jarah 50 juta pakai jarah mere 10.000 ka kolot mah dige teu wasa anu kitu aya nek kumaha barokahna nek kumaha endahna usaha urang benar penta doa indung jeung bab lain teu enah jarah ka para wali lain justru wali ge hewaeun lamun jarah ka wali ka kolot doraka hewaeun cek wali tolol dia ka dina naonan moal dijabah dia moal mun bisa ngomong mah kitu bener teu sebab ajaran wali adalah berbuat baik kepada ibu dan bab nu hade nengnya supaya arendah engke geus ageungna supaya sarukses nu hayang jadi bidan silahkan jadi bidan ke lamun bager kainung bapak mah engke dihasilkeun maksud neng insya oleh gondang kita dari kota Pandeglang Bapak Al-Mukarram Kiai Yana waktu dengan segala hormat dipersilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina fada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina fada'a lillahi da marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Cihlo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال نبينا محمد من أظام مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبالا من الذهب في سبيل الله وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال من أنفق درهما في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أظام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من أنفق في مولد النبي على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد يوم وقعة بدر وحنين وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه من أظام مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان وقال إمامنا الإمام الشافعي من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ لهم طعاما وعمل إحسانا بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنة النعيم وقال إمامنا شيخ سير السكتي من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطي روضة في الجنة لأنه ما قصد ذلك المواضع إلا لمحبته صلى الله عليه وسلم ولذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil hadratal mukarramin, para segenap alimil ulama, para kiai, para tuan-tuan guru anu ti masing-masing ampihan anu alhamdulillah dinasah ayeuna parantos tiasa riung mungpulung hempak murbayaksa dina ieu panempatan anu mulia mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang doakeun sasarangan mudah-mudahan para guru urang sadaya senantiasa dipasihan kasehatan ku Allah, dipasihan umur anu panjang tur barokah, dipasihan kasobaran tiasa ngajayak ngajingjing ngajerjehkeun urang kana agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ogeh tong waka di mautan ku Allah kecuali mautna husnul khatimah, amin
ya Allah ya Rabbal tehilap kasanggakeun kahormatan ka Bapa Muqasimul Auqat pemindah waktu pengatur acara anu alhamdulillah parantos masian waktu kasim abdi dina waktos ayeuna pamugia sami mantena senantiasa ku Allah sing dibarokahkeun barokah dunia sinarang akhirat amin. Oke anu kusim abdi dihormati segenap panitia PHBI Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam anu alhamdulillah dina waktos ayeuna ngajadikeun suatu cukang lantaran kampelna urang sadaya dina ieu tempat anu barokah maka urang doakeun sasarengan naon rupi anu parantos dikorbankeun ku sadaya panitia PHBI Maulid Nabi baik moral maupun material termasuk tenaga pamikiran cucuran keringat senantiasa ku Allah dibalas kalian balasan anu berlipat ganda amin. Mudah-mudahan setiap tetesan keringat yang menetes ke bumi dijadikan ku Allah saksi di yaumil kiamah yaitu suatu wasilah sababiah bakal mendapatkan syafaatul uzmati kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Ya Allah ya Rabbal lamun aya anu keur boga hutang mudah-mudahan panitia beres mulu dan sing kabayar hutang amin. Bisi ieu mah bisi lain abdi suudzon bisi aya nu pamajikana cerewet beuki nyerekanan panitia kana salakina mudah-mudahan beres mulu dan mesing calager amin. Bisi ieu mah bisi aya salakina beuki nganjang bae mudah-mudahan beres mulu sing cager amin. Bisi ieu mah bisi pamuda ayu nu can menang jodoh mudah-mudahan beres mulu dan sing menang jodoh amin. Bating meni harus amin ya Allah ya Rabbal. Tilap kasanggakeun kahormatan ka aparatur pemerintah bil khusus lurah setempat oge bil khusus Bapak Babinsa oge bil khusus anu ti Kapolsek pa ya. Alhamdulillah dina waktos ayeuna parantos tiasa hadir katingali ku urang sadaya ku cinta ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau rela menyisihkan waktuna kangge hadir sareng urang sadayana amin. Doakeun ku urang mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna amin. Oge dipasian kasabaran dina bertugasna amin. Sing dibarokahkeun ku Allah dunia sinarang akhiratna amin. Dijadikan pemimpin engkin dikumpulkan jeung Sayyidina Umar bin Khattab amin. Ya Allah ya Rabbal tilap kasanggakeun kahormatan kasalih fala hadirin wal hadirat mustamin wal mustami'ah ladies and gentlemen bapak-bapak ibu-ibu pamuda pamudi para murang kali santrian santrikum sadayana nu hadir na ieu tempat mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala amin. Mudah-mudahan sadayana singkeng rahmat Allah Subhanahu wa taala amin. Kumpulan dari mudah-mudahan orang singkeng ridho Allah Subhanahu wa taala amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos memberikan ribuan nikmat ka urang sadaya sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa riung mungpulung hempak murbayak sadina ieu panempatan anu barokah moga Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan kempelna urang sadaya dina ieu tempat sing dijadikan hamba-hamba Allah anu bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala amin. Sehingga nikmat urang ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala amin sesuai janji Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala saha jalma anu bersyukur kana nikmat kaula maka eta jalma bakal ditambih-tambih nikmat amin. Tapi sabalikna saha jalma anu kufur nikmat tidak berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala maka bakal diberi azab anu sangat pedih naudzubillahi min. Shalawat sinarang salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke Nabi urang sadayana junjunan anu mulia yakni Habib tertinggi anti korupsi pembabat daripada segala bentuk maksiat pengikis habis daripada bentuk komunis akni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
alladzi ballaga risalata wa addal amanata wa nashal ummah ila siratal mustaqim. Oge selawat anu salajengna pamugia terlungsurkeun terkocorkeun ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba't tabi'in, oge urang selaku umatna nu hadir di tempat, mudah-mudahan dikumpulkeun jeung para anbiya Allah, amin. Mudah-mudahan dikumpulkeun jeung para sidiqin, amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan orang selena kempel di tempat sing jadikan suatu wasilah sing dikuatkan iman orang ke Allah. Mudah-mudahan orang dikumpulkan dalam bertauhid la ilaha illallah barang la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur ya ilahi ya subhani hezat anu maha suci ku berkahna kumpul ngaji muga gampil jalan rizki la ilaha illallah Muhammadur ya Rasul ya dzal mu'jizat kami sadaya munazat neda rahmat jeung syafaat di dunia jeung di akhirat la ilaha illallah Muhammadur kamu mudi dalam semak jatuh melayang seleranya meski ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa gunanya la ilaha Muhammadur kamu mudi dalam semak asam kandis asam gelugur ketiga asam riang-riang menangis di pintu kubur teringat badan tidak sembahyang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur amis-amis nangka ngora dipesek aya getahan gelis-gelis rangda ngora ngalehek aya lehoan la ilaha illallah lindung-lindung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki geh burut la ilaha illallah la ilaha Muhammadur kini-kini dina jubleg baju beremenang ngaput nini rada gebleg rek dibelem kaleh nyumput la ilaha illallah Muhammadur berbicara tentang masalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi mulai heuras bahaya hayang heuras tayang leuleuh sih dia ayo orang nyar surat nyen surat tetes materai pemirsa maksudnya supaya ulah domongkeun cenah kan aya kieu teh Pak aya cenah kan ngaji hayang ngaji leuleus bae
aya kabeh hayang heureus bae cenah eureun pingsan kumaha Bu ibu-ibu hayang heuras tang kumaha ngaosna ya heuras bapak-bapak hayang heuras banyak insyaallah doakeun Api supaya sing sehat amin tapi Pak capek luar biasa kerongi dongkap setengah hiji tinupun guru ti Bogor uleman nikahan dongkap setengah hiji enjing muludan di tarikinya kadede lah tak ada capek hadirin wal hadirat rahimakumullah alhamdulillahi rabbil alamin dinaungi ayeuna urang parantos ditakdirkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan dina tempat anu mulia memperingati hamba yang mulia yang dimuliakan oleh zat yang mulia yaitu adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaon cenah Kiai urang kudu aya muludan pan cenah cek batur muludan teh tu endah muludan teh bid'ah punten eta Pak lamun aya jalmi bisi aya di dieu anu ngomongkeun cenah muludan eueuh ganjaran muludan eueuh paedahan anu kitu ulah dideng akur eueuh dalilna cenah muludan yo abdi mah geus moal kadi-kadi teh urang ngucek-ngucek dalil muludan bae bisi aya jelema anu ngomong ngaharamkeun muludan bisi aya nu teu ngaenahkeun muludan supaya urang kabita kana muludan sakieu alhamdulillah kompak ieu musolah anyar geus kompak komo mudah-mudah urang doakeun ieu masyarakat di diwane salam tahun hareup leuwih kompak deui amin kiwari geus meriah mudah-mudahan tan hareup supaya leuwih meriah deui amin ya Allah ya Rabbal dauhan Kangjeng Rasul man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah saha jalma anu mengagungkeun kana kelahiran kaula dauhan Kangjeng Rasul maka eta jalma bakal menang syafaat ti kaula engke dina poe kiamat alhamdulillah hoyong teh ibu menang syafaat hoyong kunaon lantaran para sadaya sebab urang lamun hayang asup ka sorga ngatolkeun salat urang jang jauheun akur urang hayang asup ka sorga ngatolkeun sedekah urang jang jauheun akur urang hayang asup ka sorga ngatolkeun ibadah urang jang jauheun akur sebab urang mah salatna ari Allah ngomong hate mah ka mana aya inan ari sungut ngomong ka mana ari hate mah sok malaung ka mana bener teu urang takbiratul ihram Allahu akbar eta anu akur bener teu Bu tapi kan hate urang sok ieu Allahu akbarai segala araringet komo ibu-ibu mah keur salat inget kana perangina akur teu munya ku urang Gusti abdi hayang ka sorga kunaon dia hayang asup ka sorga modal ku salat abdi cek Allah dia teu boga kaizin salat lagi pinuh kurang inang bener teu ya Allah ya Rabbana lamun lain karena syafaat Kangjeng Rasul ya hurang hirup dalam dunia loba keneh doraka ibu tibatan ibadah ka Allah akur ya urang hirup dalam sehari semalam 24 jam loba keneh doraka ka Allah tibatan urang ibadah ka Allah betul mantakan jang jauheun isin urang lamun hayang asa sorga ku sebab ibadah urang mantakan urang ngayakeun mauludan ieulah demi meraih syafaat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon cenah syafaat Kiai syafaat eta adalah pertolongan ti Kangjeng Nabi ka saha ka jalma-jalma umat muslim anu boga dosa nya eta engke bakal disafaatan ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi untung tak muludan untung tak untung para sadaya mantakan dina acara ulah sok gati nalika dipenta iur aya di nugati aya geus cager eureunannya ulah sok koret dawahan Kangjeng Rasul man anfaqo dirhaman fi maulidi fa annama anfaqo jabalan minadz zahabi fisabilillah ibu bapak saha jalma anu ngainpakeun hartana dauhan Kangjeng Rasul dina merayakan mengagungkeun kelahiran kaula sadirham maka eta sarua jeung nginpakeun emas sagede gunung Uhud alhamdulillah mah boga teu emas sagede peureup boga teu
atunya matakan geus urang mah muludan bae sadirham aya nu nyaritakeun sadirham teh zaman Rasul eta 4 gram emas lamun keur ngitung 4 gram emas berarti kuari sagram sabaraha hah 1 juta keur 1 juta lamun 4 gram berarti 4 juta lamun ibu bapak muludan seep 4 juta dimulai iuran sampai masak nyian parsel jeung sajabina seep 4 juta maka ibu ganjarana sarua jeung nginpakeun emas segede gunung Uhud. Alhamdulillah geus urang manyara nu kitu betah ja ibadah mah urang tahajud telok bener teu ibu sok udang tipe tinggal sok naon astagfirullahaladzim geus kieu kumaha hes deui teu ngisang lah polisi di dieu mah cenah kitu kieu hes deui teu ngisang atuh cebok heula geus cebok pake heula calanana geus pake calan karak urang sare deui endah cenah kitu kiai endah daripada kiih di kamar mah bener teu bagus nama urang lamun hudang ti peuting tahajud 2 rakaat insya Allah coba ge urang mah sifat ngardul aja boro ibu sareng abdi nu ngomong nu bisa ngomong gati eta urang kana ibadah mah serba barat bener teu ya Allah matakan geus urang mata seepkeun bae 4 juta tahun hareup mah berarti kudu saurang 4 juta pak kiai ya siap teu ulah ancai sapaat urusan yo siap insya luar biasa eta ganjaran maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakan ulah sok gararate lamun aya Pak RT keliling ulah sok nyara rumput ya mah kadang-kadang sok nyobot ibu-ibu muludan cek Pak RT eta lawang nu molong ditutupkeun gableg be bener teu aya bae eta oknum nu kitu masyarakat betul aya bae ulah sok gararati RT kesel meureun bah unggal nyalar telok meunang paling menang 35.000 setok cek RT dak aing mah ieu moal nyalar teu meunang deui ngan kabeureut-beureut mau buku doang akhirnya RT balik bari heunak bari nyanyi dasar cap jahe mere gehese lamun arek mere sok hararese anu kitu teh kudu ditek akur manehanana sieun meureun jero bari jeung ngagorowok nemaran RT manehanana ampun Pak RT ulah diteke duit keur hararese jate menang BLT akur aya nu kitu aya bedil harnak amat naon hubunganna BLT jeung muludan bener teu Allah ti dituna BLT jeung muludan ulah sok pake alas aya hayang kana sapaat hayo BLT dipermasalahkeun banyak tong eureunnan ibu-ibu entong sampai kitu geus anu sugihna deui kadang-kadang aya bah di abdi mah anu sugih ku gararati di penta kadang-kadang hayang akur jeung nu teu boga jadi aya aya di bae cek ibu-ibu biasana ibu-ibu mah jujur atuh bah cenah iuran cenah gara bae cenah nu heulakeun bae cenah budak aing paneri bae cenah aya sok nu kitu eta akhirna batur mah lunas manehna mah teu lunas pan eta pihnekeun bener teu hebah coba ge ku urang hitung komo anu dipasian fadl ku Allah rezeki anu melimpah ruah eta harta ti saha ti Allah hakikatna ti Allah sababiahna ieu makhluk kabeh didamel ku Allah tina nu cahaya Kangjeng urang didamel tina nu cahaya Kangjeng Nabi langit dan bumi wa ma bainahuma termasuk pengisina nu aya di antara langit dan bumi ieu adalah milik Allah didamelna tina nu cahaya Kangjeng Nabi besar Muhammad harta nu aya di alam dunia kiwari bu eta taneuh dipelakan kurang jadi ieu jadi duit akhirna eta teh nur cahaya Kangjeng Nabi ieu urang memperingati maulid Nabi ku gararati teuing ditasarupkeunna bener teu ya Allah urang mah lahir ka alam dunia teu mawana naon bener teu la ta'lamun say'a teu nyahona naon aja boro barang bawa teu nyahona naon geus urang eta
geus ageng mulai urang bisa nyiar duit dibere padol ku Allah pakaya anu seueur maka eta teh fadol ti Allah titipan ti Allah eta harta maka lamun ku urang teu digunakeun di jalan agama Allah Subhanahu wa taala harta urang teu ditasarupkeun kana majelis teu ditasarupkeun kana pondok pesantren teu ditasarupkeun ka anak yatim maka bah lamun ukur di imam ku urang wungkul eta nahan manfaatna ngeun paling di imam kerasa ngeunah ku ti koro jeung kuletah bener teu asup kana beuteung ka ditu menjadi koneng pihookeun teh tanu koneng henteu tapi jajal ku urang harta urang diinpakeun masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Ya Allah gede hiji dibalas 7 anu 7 eta tina satangkaina jadi 100 berarti hiji jadi 700 eta hadwasatna minimal man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha pak punten lamun urang sedekah ngan ukur 1000 paling minimal eta dibalas ku Allah 1000 engke jadi 10.000 lamun urang 100.000 dibalas misalkan jadi 10 kali lipat berarti 100.000 alhamdulillah lamun 1 juta jadi 10 juta teu karasa engke ku urang tapi engke ku Allah bakal dibere harta dibere rizki anu teu disangka-sangka lipatan daripada sedekah urang alhamdulillah geus mantakan hasil muludan urang boga harta tasarupkeun kana jalan agama Allah kamu sholat ya alhamdulillah cenah sekaligus peresmian musolanya oh alhamdulillah nguping tadi ti kesepuhan bahwa cenah kami ngaritis ngadamel musola ieu luar biasa geus aya nu nganturan ieu nganturan itu cenah ti hamba-hamba Allah teu nyarioskeun sasahana mah nandakeun berarti ieu geus dipercaya ku Allah Subhanahu wa taala budak ria amin mudah-mudahan ieu tempat sing dipake ibadah ku Allah Subhanahu wa taala amin ulah ngeun ukur resep nyieuna wungkul make nageh kudu resep amin amin ya Allah ya rabbal alamin kadang-kadang pugusuk resep nyieuna wungkulnya seket salat subuh paling tiluan di bae akur heeh sarua di mana kitu ya Bu tingali yoh masalah maulun keneh eta cekang jeung Nabi Abu Bakar Siddiq sahabat Rasul nyarios man anfaqo dirhaman sajalma anu nginpakeun hartana sadirham kana rafiqi fil jannah maka eta jalma bakal rerejengan jeung kaula di sorga alhamdulillah. Ibu hoyong asup ka sorga hoyong muludan inpakeun sadirham engke jeung Abu Bakar di sorga alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana lamun urang keur nyaritakeun sorga bah Kyai guru eta luar biasa guru geus nyaritakeun keindahan sorga eta teu bisa diucapkeun ku urang teu bisa dibayang-bayang eta keindahan sorga maka di ditu mah Pak eta aya bidadari eta contoh dalam dunia mah jeung sahrina eta can sakumaha sojung kuku eta bidadari uruban asroba pandangan selalu ka urang bae pamiskinan 72 ieu bapak lamun ka ditu ka sorga menang 72 Pak mantep eta ih di dunia urang hayang nyandung ripuh kudu kolot halu geus ngangkat bener di ditu mah moal aya pasea la paseaan fil jannah moal aya pasea-pasea di sorga akur sanajan eta urang yo di ditu boga pamajikan loba moal pasea moal geus dipikeun iri dengki hasud marah moal aya di belah ditu mah geus ka sorga mah tinggal urang senang-senang hayang cai susu atuh lainna gelas deui ieu malah haliwna gelas ge henteu di ditu mah langsung ngalir ya Allah ya Rabbana ngalir aya susu aya susuna ge aya minuman arak aya cuma papunten eta di sorga jeung di dunia beda lamun arak di dunia mabok mantakan diharamkan ku Allah bener teu man sarabal khamra fi dunya lam yasrabha fil akhirah sajalma anu nginum arak di dunia sok mabokan arak kulu muskirin khamrun wal kulu khamrin haramun setiap anu mabokeun eta arak jeung setiap anu ngamabokeun eta arak jeung setiap arak eta haram makanya cek Rasul man saribal khamra fi dunya saha jalma anu nginum arak di dunia engke lam yasrabha fil akhirah di akhirat moal nginum arak kadung teu urang kadung sebabna di sorga mah eta arak halal naon cenah halal di sorga jeung moal mabok oh bahaya di sorga lamun mabok di ditu
bodak ngesul yang sanguan di mana jenah dia ripuh cek malaikat edan sio moal ayam mabok masya Allah hebatnya eta sorga urang barang tuang sajan sacekapna mam itu minum itu moal ayah cek paribasa urang biasa di dunia bah lamun tos cekap barang mam biasa urang hayang KWC bener teu micen ngaranna buang air besar di sorga mah moal ayah buang air besar moal ayah buang air kecil bahaya lamun di sorga kudu ngising sagala kudu WC berarti ya Allah ya moal pak di ditu mah mantakan hayulah urang kudu hayang ka sorga kumaha carana geus urang mah acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ganjaran geus abina kucek-kucek muludan belah supaya kabital budak dia amin bahkan eta tadi Abu Bakar Siddiq cek Umar dauhan Umar bin Khattab man azoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam saha jalma anu ngagungkeun karena kelahiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam maka sanyana eta jalma geus ngahirup-hirup kana agama Islam alhamdulillah ieu urang bah ibu hadir dina ieu acara merayakan mengagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi secara tidak langsung ieu urang keur ngagungkeun syiar Islam cek saha eta kiai cek saha cak Umar bin Khattab ia urang keur syiar kikieuan ngenalkeun secara tidak langsung ke anak-anak urang betul pan lamun geus teu aya muludan geus teu aya perayaan Rajaban jeung Sajabina bu sieun urang 20 tahun kemudian anak urang moal nyahueun ka nabina bener teu aiki mah pan teger urang ketika ibu masak bapak mantuan ibuna anu masak ditanya pan ku putrana ma ari emak masak meni amprekan nanaonan ieu buceng ieu muludan naon mak muludan eta memperingati kelahiran baginda Nabi besar kita saha mah nabi urang kitu Nabi Muhammad ai Nabi Muhammad budak mana mak budak mananya cek mana ya teu nyaho teh eta sing ngajina tuduh wae budak mana mak Nabi Muhammad sok pangaos sono sok osok tanya coba lamun bener ya pak oke iya bisa ngejawab lamun bohong moal Nabi Muhammad dilahirkan di mana di Mak poe naon bulan naon tanggal sabaraha iraha bareto eta mah tahun gajah iraha waktuna memeh sub sabaraha tahun di Mekah dakwah Kangjeng Rasul teu nya ya udah kieu teu nya Kangjeng Rasul dakwah di Mekah 13 tahun hijrah ke Madinah di Madinah 10 jumlah dakwah Kangjeng Rasul sabaraha tahun berarti 23 Pak Soeharto sabaraha 32 dibalik Nabi Muhammad cuman 23 tahun dakwah tapi alhamdulillah sampai kabudak dia make tiung pak ia adalah berkat nur cahaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam estafet dicana ku para guru urang nu di dieu ibu make tiung alhamdulillah poe ieu mah peuting ieu mah make teu nyaho jagi sukma bener tak dan mudah-mudahan ge urang sing dawam rajin nutupan aurat akur jaeta teh parentahan Kangjeng ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna kan surat al-ahzab kan mun telepat wajib urang kudu make tutup aurat jilbab sampai kadi atau himar semeti anu penting katutupan aur eta hukumna al wajibu huwa ma yusabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarkih wajib eta lamun dipigawe menang ibadah menang pahala lamun ditinggalkeun menang dos berarti lamun ibu make tiung menang ganjar menang pahala menang ganjar lamun ibu teu make tiung ngabuka aurat lempang ka jalan melici mul make kutang berarti ibu dorak aya teh nu kitu aya
lamun salaki ngepar bae kaleh kieu be ngarokok koploh neuleuh salakina muka aurat neuleuh pamajikan muka aurat maka eta salakina ge sarua dorak akur ya Allah nya matakan sing hati-hati muludan kudu aya hasilna mudah-mudahan sadayana sing asup ka surga amin mudah-mudahan orang termasuk anu ngahirup-hirup agama Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin kembali tadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dakwah di Madinah 10 tah wafatna di mana mulai anca di mana di Madinah dinten naon dinten Senin tanggal sabaraha 12 dikuburna di mana di Madinah dirompokna saha Siti Ais iraha waktuna mautna waktu duha tak iya para serena iya orang kudu apal nukaritu anu diperingati kurang Nabi Muhammad orang kudu apal iya mau mulu dan umal tahun wapatna cina tahunan asa yang tahun kebo cina la ilaha illallah ayat kamari tagen kinya abi pas dirangka sekabi ibu ayeuna Muhammad tahunan lahirna tahun sapi cina kiai ya Allah sekabi pohara sekabi sebagai para sadayana nya orang kudu sing sadar nya bahwa ganjaran muludan teh sangat agung eta ganjaran muludan bahkan kata Utsman bin Affan seorang yang kaya sahabat Rasul orang yang kaya daripada sahabat Rasul kata Utsman bin Affan ki man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka eta jalma anu nginpakeun hartana sadirham pikeun dibacakeun sejarah Kangjeng Nabi dibacakeun silsilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka eta ganjarana seperti jalma anu maot syahid dina waktu perang Badar jeung perang Hunain alhamdulillah urang nek perang ka Palestina garati bener teu boro-boro urang ngadenge bom ngadenge pepetasan urang pingsan geus urang mah di dieu bae inpakeun kurang sadirham kata Utsman maka ganjaranna setara seimbang jeung jalma anu maot syahid alhamdulillah sedangkan jalma anu maot syahid ibu eta geus moal dihisab deui jalma anu maot syahid ibu nalika asup kalam kubur malaikat ngabalieur moal kudu nanya alhamdulillah tapi beakeun 4 juta hayang ditanya teh ku malaikat dalam kubur hayang astagfirullah kumaha ieu mak nyimak sing bener mak hayang ditanya teh ku malaikat hayang teu alim lamun alim 4 jut sabaraha cenah mak nyu nya enak aman umuna lamun naon aman beneran bu cek Utsman bin Affan kata Ali bin Abi Thalib man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam hai panitia saha jalma anu ngagungkeun kana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman maka orang tersebut panitiana jamaahna nu hadirna ieu tempat anu ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi maka eta jalma moal waka maut kecuali dimautan ku Allah nyandak iman sinarang Islam dalam kurung husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal gede teu ganjaran mulu gede teu berarti lamun aya nu ngaharamkeun eta jelema tol jelema bolok jelema teu nyahoanana ulah didenge ku urang akur proyek eta urang bener teu bah atuh proyek liburan urang eta hiburan tahunan bener teu aya nu menang parsel jeung sajabina beunang teu kelar eta aki-aki menang mau parsel ya Allah ya Robbana iyalah orang sambil itulah sodakon sambil orang syiar sambil orang mencari jalan bikin asup kasor surga Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tingali iya ganjaran bikin panitia gaya ganjaran aja ay kami cina panitia mana ganjarana jok kesang menikah jubur cina yo ayah cek Imam Syafi'i imam orang selena sebagian daripada mazhab anu opat adalah Imam Syafi'i anu dianut ku urang
cak Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman saha jalma anu itulah ngumpulkeun kana dulur-dulurna cek panitia dengdengan musolah palih ditunya engke malam anu ka kaminya ibu-ibu sadaya ka kaminya nek naon kitu cenah panitia bu kami nek muludan wahaya alahum to'aman geus datang ku panitia dibere parcel dibere kopi dibere saja bina tuangan sinarang leuteun wa amala ihsanan bari jeung panitia beramal anu bagus mangga punten calik ieu kalabat pan kitu ngomong deui panitia bener tah hay dia geura diuk keur sok-sok keur nek moral los dari ditu mal aya bener tah selalu beramal soleh mendingan mu masyaallah panitia anu leutik kana mangga calik hapunten lamun aya kakirangan hapunten eta sarua beramal soleh ucapan yang bagus sarua amal yang soleh tingkah laku kita yang bagus sarua amal soleh cek Imam Syafi'i tah eta panitia ganjaran nu kitu eta sangat luar biasa engke dibangkitkeun ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asidikin dibangkitkeun engke di alam kubur urang ieu sadayana bakal dibangkitkeun percaya teu lamun teu percaya murtad naon cenah mun teu percaya kana hari kebangkitan itu hukumna kita semua yang mati nanti setelah tiupan yang kedua kita akan dibangunkan di dalam bumi kabeh kalaluar disebutna hari kebangkitan engke urang dina hari kebangkitan tersebut bakal dirijengkeun ma'asidikin beserta aulia-aulia Allah amin wasuhada dirijengkeun dibarengkeun digiring kepada mahsyar jeung para suhada amin wasolihin jeung para abuya jeung jalma-jalma anu soleh ahli sorga amin ya Allah ya Robbal mantakan panitia geus lamun aya nu ngomongkeun ulah pundungan aya nu ngaganggu ulah pundungan sebab naon ganjaran di ditu urang bakal rerejengan jeung para suhada sidikin jeung solihin amin ya Allah ya Robbal ya kadang-kadang panitia pesmel pundungan bicara kana mah dia macan tekarting maka marikeun ieu kondisi mah hayang nak eureun nyari panitia yang mah lir aing makan otak atuh hayang digaji henteu cenah mending geus naing meureun wah putus asa wala tai asmi rahila ulah sok berputus asa tina rahmat sebab jalma anu berputus asa tina rahmat Allah eta sebagian daripada sifat-sifat orang kafir orang mah mencari ridha Allah apapun yang terjadi tingali baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintimidasi dicaci dimaki Rasul tidak berhenti untuk berdakwah betul ieu urang ya panitia sarua jeung dakwah nalika aya intimidasi aya cacian di salah satu oknum masyarakat wayahna ulah pundung tiru ku urang Rasulullah ja urang teh ieu memperingati Maulid Nabi hikmahna meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dakwah sampai di Ciduhan Rasul marah teu henteu Muhammad coh usap alhamdulillah cek Nabi Muhammad isuk-isuk di ku pamuda Muhammad pas ngali kanjeng Rasul coh usap deui alhamdulillah kanjeng Rasul jajal ibu-ibu nek pangajian geus make bedakna bedak pipa lipstikna Mirabel bola-bola segede ban Vespa mantap jasa panenta teh mumun di goroan coh di Ciduhan punten lamun ibu doang kitu nek alhamdulillah apa haram jadah urang mah betul ya Allah tapi Rasul mah alhamdulillah punten abdi gaduh akhlak Rasulullah anu kudu ditiru kurang tina sabarna mana ketika suatu saat aya tentara kafir anu katinggalan ku rombongan pas waktu harita nek balik manehanana sieun mampirlah pura-pura pak pura-pura manehanana bager jeung teu ngeunal ka Rasul padahal manehanana jelema kafir teh apal bahwa ieu teh Muhammad musuhna urung ari duaan main bisi teu wani cenah bisi eleh ieu akhirna pura-pura ilu nginep ilu ngendong dirompok Kangjeng Masya Allah akhlak Rasulullah karena tamu luar biasa mantakan cek Rasulullah na hadisna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu saha jalma anu iman ka Allah jeung poe akhir maka mulyakanlah tamu subhanallah eta ku Rasul gaduh tempat sare hiji eta Rasul mah sarena dihandap eta naranjang tina pelepah korma beda jeung urang mah seprimbet lamun nyaritakeun urang seprim lamun Rasul mah pelepah korma punten ibu
eta si tamu tersebut ditempatkan ku Kangjeng Rasul dina ranjang Kangjeng Rasul ku sebab ngamuliakeun kana tamu. Pas Kangjeng Rasul meme subuh gugah eta si tamu tos teu aya. Cuma dina tempat sarekna ieu aya daun anu ngagoler. Mun di urang mah umpama daun tales lah. Cek Rasul ka mana ieu tamu? Di sauran di siaran teu aya-aya. Naon cek Rasul ieu tempat sarek ulah ya. Aya daun. Pas dibuka horeng seta mangising. Ya Allah ya Robbana, jajal lamun urang dikitukeun hayo. Marah tanda. Rasul mah teu kale senyum. Alhamdulillah. Lamun urang haram jad dibeulem ku anjing cabe cenah supaya mulus beteung. Mun urang bener teu Pak? Para santri kitu nya, lamun anu ngisingna umpak sok dak beulem teh jeung cabe supaya nyari beteung. Hebel kitu santri eta. Ya Allah pan santri mah mantap luar biasa pan eta lamun ngising WC pan diplastikan digoengkeun wah pleng kenceng teh horeng muter ka handap ka kumaneh deui bae. Eta nikmatnya jadi santri gitu Pak. Ya Allah ya Rabbana. Eta mah pada urang memangnya ulah loba omong batu mah teu ngadengekeun ieu. Ngan teu mah ngalaman mah babaturan. Ya Allah ya Rabbana eta Rasul mah sabar dipiceun dikumbah ku Kangjeng Rasul subha. Ternyata eta pedang si tentara ya para sadayana katinggaleun. Pas di tengah jalan pedangna katinggalan sedangkan eta pedang adalah identitas kerajaan. Lamun datang ka ditu mawa pedang ditarima, lamun teu mawa ka ditu penyusup. Maka akhirnya daripada aing ka ditu teu diarah dihukum dianggap penyusup, mending keneh balik deui aing ka Muhammad, mending keneh gelut jeung Muhammad nyokot pedang aing. Akhirnya balik deui ka dinya bari sieun manehanana. Nah sebabnya ketika dongkap berhadapan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedang keur dicepengan ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh ngagilibrig manehanana modar aing geus kieu mah. Jurus naon ku yang dipakai? Anca-anca nyaketan Kangjeng Rasul kalengkah ieu. Rasul geus senyum bae. Pan Rasul mah senyum bae teu dong urang jemetut bae. Abah pamajeng urang kitu pan nya. Lamun urang teu maduit monyong pan nya. Isuk monyong berang monyong penting monyong horeng mah bakat tiba dituna. Rasul mah senyum. Ya Allah ya Robbana ketika datang kadinya dipasih ke Rasul mangga mang ieu pedang mamang sanes. Eta si jalma kafir harita keneh ngalampuruk. Ya Allah Muhammad karak manggih ieu aing manusia anu akhlakna luar biasa dong anjeun. Dia ku aing geus dihinakeun. Tempat sare geus diisingan ku kaula. Tapi anjeun teu marah Muhammad, tapi anjeun malah berbuat baik, akhlakmu sangat mulia Muhammad. Maka saksikan Muhammad, hari ini detik ini aku bersyahadat asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Hebatna Nabi Muhammad beda jeung urang. Mentakan urang mah jadi kiai hayang menang masyarakat 5 ge gararat. Bener teu? Atuh ngan ulah putus asa bah jadi santri eta. Ieu masyarakat Badung umpamanya jak salat teu daek, jak ngaji ngeuna tiluan, dak aing eureun jadi kiaina. Ulah deui. Heeh. Ulah geus keur teh nya taufik hidayah mah urusan Allah. Urang mah wajib ge menyampaikan akur. Wajib menyampaikan balighu anni walau ayatan, wajib menyampaikan urusan taufik hidayah mah adalah urusan Allah. Aja boro urang nu pangkatna Kyai Bu Titi, Kangjeng Rasul bae innaka la tahdi man ahbabta ya Rasulullah. Cek Allah anjeun teu bisa mere hidayah Muhammad ka jalma anu dipika cinta ku anjeun. Buktina saha? Abi Thalib maotna teu ngucapkeun syahadat. Betul. Abu Lahab mamangna teu ngucapkeun syahadat maut dalam kafir. Betul. Padahal itu mamangna cinta Rasul, cinta. Cuma Rasul pun sami teu bisa mere hidayah. Urang ge sarua para guru, para kiai, para ustad teu bisa mere hidayah. Cuma kita berikhtiar dengan dakwah kita, dengan pengajian kita. Mudah-mudahan lambat laun eta anu teu meunang hidayah supaya meunang hidayah. Sakitu hungkul. Lamun keur teu meunang hidayah, bangor bae kalih ngabangoran ka urang. Ieu mah teh kaharting masyarakat dipagahan ongkoh ku aing senal aing kalih dipaling. Geus ulah pundung geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah aku retakur ieulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu ganjaran pikeun paniti ganjaran ageung. Ai kami nu hadir kemana cenah ganjaranna? Apakah menang parsel doang? Aya Bu.
cek saha cek Syekh Siri Sikti lengkap ieu mah nu muludana panitiana ayeuna anu hadir dauhan Syekh Siri Sikti man kosoda man saha jalma lalaki maupun pameget nu boga salaki jeung teu boga salaki kabeh nu hadir di mana bae tempatna di mana bae asalna datang ka ieu tempat tujuan nek menghadiri undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakot utia raudotan fil jannah cek Syekh Siri Sikti eta jalma bakal dibere taman-taman sorga. Alhamdulillah cek ma atoh amat aing nak sugan teh mah oh ganjaran aya mah ngan wayahna hadir ka tempat muludan ulah karena besek ulah karena plastik ulah karena par akur cek panitia aja teu kabagian. Beneran bu beneran lamun urang ukur besek dong atuh sabesekeun dong ganjaran urang coba lamun lillahi ta'ala karena maulid nabi karena mengagungkan kelahiran nabi insyaallah kira disapaatan bah itu amin bakal diberi taman-taman sorga luar biasa tuh enggak semantakan lamun misalkan menang endog sahulu udah mongkeun ya mau yang teu kaharti mul keur peuting yang menang berangkat endog sahulu bajeng totorolongan dia mah momun untung cek teh sarwiti aing mah tempe mata 1000 nu kitu diomongkeun di gaduh ayo geger geus muludan kaleh ngomongkeun aya batur deui bae enak tante gitu enggeus mantakan hikmah daripada muludan robah akhlak urang anu tarina hasud eureunnan hasudna nu sok ngomongkeun batur eureunnan ngomongkeun baturna termasuk ibu yo anu sok popolotot ka salaki geus eureunnan yo kunaon sababna ibu-ibu kang aing dia bae atuh geus sih kitu anu teu ngarasa mah tong marahnya anu ngarasa gulah marah deui sebab eta molototan salaki doraka naon cenah doraka komo lamun ngomong bari muncrat ciduhna kana salaki curug bari ngacir-ngacir kana yang irung salaki eta teu meunang doraka mantakan punten bah eta besok araneh eta dipikir-pikir pangaosan anu kompak ibu sosalawatan ibu nu ngahutang segol ibu eta pangaosan di mana anu rame ibu-ibu tapi tak kaharti anu loba nyarekanan salaki ibu-ibu di bae bener tah yo urang tiru akhlak istri rasul mah yo hasil muluan ibu-ibu eta istri rasul mah lamun pendak jeung kangjeng rasul lamun nyauran kangjeng rasul telok nyebut aran telok aya eta sok itu di mana maman salakina ka maman atuh di mana nur cenah itu sih sawah nur air manur aya nu kitu aya ulah sok itu kangjeng rasul mah kieu disebutna ya Rasulullah cek istrina nu disebut pangkat matakan ibu lamun gaduh salaki RT ulah aran salaki ibu pangkatna ya Pak RT kudu kitu iya tuh kumaha ngamulyakeun eta ngara bener toh laju kangjeng rasul bah eta nyebutna telok asal ka pamajikanna telok kangjeng rasul ya Humairah he istriku yang cantik kemerah-merahan bagaikan bunga mau kudu kitu cek abah balik ti dieu amalkeun ya kemang tai kotok seguranya atuh neng minimal gitu kan coba ge eta hulu kaulan karima yo cek Allah kan ucapkan ucapan yang mulia insyaallah rumah tangga urang bakal mantakan rasul mah telok loba pasea beda jeung urang kunan bahasana bararagus bener tah kangjeng rasul mah bapak yo lamun eta kangjeng rasul dongkap tos perang tos dagang istrina keur kulem eta telok wani ngagugahkeun telok hayang ngopi ya rasul ngopi sorangan nyalira bae hayang mam ya nyarang bae sayayana kanjeng rasul beda jeung budak urang bener tuh bu he dia ka molor bae teu kaharting mana kejo pan kitu budak urang bener tah horeng mah eta istri urang ti isuk ngasuh anak nyeusehan ngumbah piring bener tah nyeteh kotok pabalatak di hareup bener teh dikumbahan dipel jeung sajabina capeut mungguna mah karak istirahat eta akur teh bu kupingkeun tah bapak doang kitu kudu sing karunya ngeun ibu ge kudu ngarti astag bapak ya
pelecehan seksual ya Pak ya disurahkan ya. Bener kudu ngerti kunaon sababna ketika suami kita kerja ieu capek pras keringat memikirkeun naon anu penting anak jeung pamajikan aya duit bere barang dahar pikeun anak jeung pamajikan ieu capek mantakan bu urang kudu ngarti di mana eta istri Rasul mah lamun Rasul dongkap eta geus sadangdan geus siap-siap telok sare sadangdan make bedak pang mahalna halis disipatan make naon ngaranna eta sifat sifat patlot ge endah ting patlot ramehong aing nyahona make lipen ka supaya gelis beheungna ngabeuheungkeun di bener tuh rambutna ngagaling muntang tarangna cahman terangan halis ngajeler pak soca kica-kica pipi kuung-kuungan Masya Allah eta salaki najan keur ngesang capek lamun ningali ibu doang kitu bakal bunga make minyak seungit anu pang mahala anu pang seungitan pake kurang pikeun nyambut raja urang tos di sawah atuh ieu mah kadang-kadang teu kahar jadi embo Pak eta kiwari aya meulian minyak seungit na online unggal minggu aya pasar yang salaki make autan di bae ya Allah ya Rabbana malam Jumat Pak make autan bayangkeun kareta ku salaki meni paeh salakina ge anu kitu aya Allah tangkapan nu kitu pembunuhan berencana eta urusan awas akhlak orang sing robah komo yo nu realita kiwari zaman ayeuna biasana anu sok kitu dari salaki aya anu sok muak dari salaki aya tuh aya di bae kunaon sebabna sabab geus awi mah telok kaji kali-kali itu ngaji anu bukti bae bener teu ditanya ku abi ibu sok kaos ibu nu diburi sok kaos telok pertanyaan eta muak di harapan salaki ibadah apa doraka ibadah Pak cenah ge Allah wakar pengen pangpret frot we budak Allah dorak ulangi doraka entong ibu entong daek hitut di harapan salak iman jeprot bae punten cuma eta hitut kabagi dua bu khusus ibu-ibu yo Pak hitut kabagi dua aya hitut jelema nu gendut aya hitut jelema kuru eta beda lamun anu gendut harus ngan teu bau ngan biasana bah ibab hitut judulna yo biasana eta lamun jalmi gendut hitut bedas lamun etan jelema gaduh gedong nu gendut teh eta keramikna sok bareulah bom atom bae anu kuru telok kadenge ngan bauna kalabatanna naon nyawa pingsan be salakina bener Pak pantes saeutik eta sok salaki bah mata kira mah sok anu laporan ka abi kiai copang bahaskeun eta pamajikan sok muak di jero kojong cenah cek abi magor eta ka abi meni maraheun eta aku hendak beurnya eta apa di jero kojong muter bae ka jangan puak mah teu disakolakeun ih teu apal jalan kojong belah mana pan muluk hebat eta salaki kitu eta pang bahasna kiai wah eta pamajikan abi dong kitu eta ulah kitu ulah sakit ngan kieu Pak kupingkeun eta biasana pamajikan urang muak mata kuani di hareupeun urang biasana urang isok teu heula bener teu asa dibela kayak heula najan bener pan itu ge doraka sarua ibu ulah sok bener-bener awak salah masalah bae ieu urang Pak akibatna urang anu mantak eta pamajikan alak goreng ka urang ieu nu sok goreng ka pamajikan benar arijalu qawwamuna alan lelaki itu pemimpin bagi istri-istrinya bagi keluarganya di rumah tingali ngaran pemimpin dina salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jawabanna waladdallin jawabanna waladdallin amin begitu nah tarawih teh berarti kumaha
walam dolin amin walam dolin amin begitu biasa tarawih agen orang sabar diuk bae amin age eta kumaha pamimpin para sadaya bener teu lamun bae salakina bagus akhlakna tutur katana maka istri ge bakal benar punten lamun bapak nitah ngaji ka pamajikan tapi bapana telok ngaji diturut moal bener tah ibu nitah salat ka anak tapi ibu teu salat diturut ku anak ibu nitah ngaji ka anak tapi ibu nonton TV diturut moal ka anak mah nitah ngaji indung nama nonton bapana kalah ka ngopi yang harapan kulub huwi pan licik kurang mah matakan moal tingali kenapa Rasul bisa berhasil karena Rasul jadi pemimpin yang berakhlakul karim yang berakhlakul karimah pemuda ge sami pemuda yo panitia bisa anu pamuda robah akhlak urang komo di zaman ayeuna mah bener teu akhlak geus degradasi akhlak kiwari moral pemuda kiwari geus mulai acak-acakan yo caketan para guru urang caketan para ulama urang nya supaya akhlak urang bagus akhlak ka guru ngaji bagus akhlak ka ibu bapak pun bagus kiwari teu saeutik dina berita anak yang mencekik orang tua anak yang membunuh orang tua kunaon sababna sebab manehanana dasar agamana geus teu aya bener teu ya Allah ya Robbana neng mondok teu neng ngaos teu nu hade nya eta kakolot kudu sing sopan abna sok kieu eta Pak kepolisian nyos di mana cenah babeh eta nyebut babeh naon eta najan sepele cek abang kurang bagus kita pakai itu nyebut babeh kok mau nyokap bokapnya dahar nyelok asin ting bating harnak amat ngadengin aja di mana cara nyokap mau bokap goreng ulah sok gitu geus urang mama papa mama ayah bunda geus emak bapak gitulah urang mah kitu bae ulah sok ieu jeung neng punten eta lamun dititah ku orang tua ulah sok garati pamuda sami lamun dititah ku orang tua ulah sok garat ieu mah neng pangmesarkeun tarasi mak isin teu meunang fala taqulahu ufin awas pikeun pamuda yo pikeun parawan ulah sampai urang ngomong ngomong ngagetak kanu jadi orang tua teu meunang kunaon sababna punten ibu loba jalma kieu hayang barokah dunia akhirat hayang barokah hartana hayang loba harta tapi gagal kakolot teu daek bager bener teu tinggal koreksi diri hasibu angpusakum qabla antu hasabu hei jalma anu madarat kunaon sababna eta dua urang dihijab bae dua urang teu diijabah bae buak mah urang kakolot kurang bager kunaon sababna sok aya kieu bah di zaman ayeuna mah di mana aya kolot padahal boga daging kaleh dibunikeun bener teu awas nu hade ulah sampai kitu punten Bapak ieu urang kaluar tina rahim saha tina rahim ti alit urang di urusan ku kolot urang betul ti penting urang hayang nen di nenan kudu jadi ibu urang benar ya Allah ya Robbana ti penting urang berak dicebokan kudu jadi ibu urang benar bapak nyiaran harta tujuanan pikeun itulah masihan mam nu jadi putra luar biasa turuk-turuk kunan urang geus gede kaleh ngalirkeun kanu jadi kolot naudzubillahi min awas sok aya di nukibah ari jarah mah dur kaditu hayang sugih dur kaditu akhirnya mah kabarat ka timur madarat saumur umur ai kolot anu hirup teu ditengok-tengok duit mah beak jutaan 10 juta pakai jarah 50 juta pakai jarah mere 10.000 ka kolot mah dige teu wasa anu kitu aya nek kumaha barokahna nek kumaha endahna usaha urang benar penta doa indung jeung bab lain teu enah jarah ka para wali lain justru wali ge hewaeun lamun jarah ka wali ka kolot doraka hewaeun cek wali tolol dia ka dina naonan moal dijabah dia moal mun bisa ngomong mah kitu bener teu sebab ajaran wali adalah berbuat baik kepada ibu dan bab nu hade nengnya supaya arendah ke geus ageungna supaya sarukses nu hayang jadi bidan silahkan jadi bidan ke lamun bager kainung bapak mah engke dihasilkeun maksud neng insya
engkena jadi bidan anu soleh mantakan bah abdi mah ieu hirup kiwarinya dasar abdi pernah sakola ieu eta teu ngalarak nek sakola mangga iya jadi pak polisi fardu kifayah hukumna pak fardu kifayah dengan adanya pak polisi kita sudah gugur fardu kifayah dengan ada pak binsa sami fardu kifayah aya bidan fardu kifayah mun taya bidan doraka ieu urang bener teu kunaon sebabna aya kiai nya dihuntu ke meuli obat penyerina ka mana bener teu ya Allah eta sami bidan fardu kifayah para polisi fardu kifayah para TNI sarua fardu kifayah kudu aya akur anu bisa maca kitab sarua fardu kifayah matakan ke insyaallah mudah-mudahan neng sakola dasar ge terus ngaji ulah sampai kating galen kitu pamuda ge lah cenah kami geus kolot ieu geus cenah geus sayang kawin jer teuing lamun can kawin ngaji bae pamuda bisi kieu doang bah bisi aya dongeng ya di hiji kampung aya kiai hiji doang nya sedangkeun pan eta kiai lamun geus sepuh kan kadituna bakal maot pan lamun geus maot lamun eueuh gantina pan ganti bener teu Bu bisi doang dina dongeng abi mah elos dongeng ieu dongeng elos tapi insyaallah aya contona dina hiji dongeng di hiji kampung aya kiai ngan hiji-hiji lah nu imam eta mimpin yasin eta mimpin tahlil eta sagala eta nu ngubur mait eta nu ngurusan mait eta nu mandian mait eta ngeun aya hiji-hijina anu ngarti di hiji kampung suatu saat para sadayana eta si kiai teh anu ngarti ieu jeung itu ngeun hiji ternyata boga penyakit mencret tos ngariung bah akhirna mencret dibawa ke rumah sakit pas datang waktu maghrib datang Pak RT biasa nyekel emik ngawanikeun maneh adan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naneta adan geus adan Pak RT jol Pak R da kadenge eta RT teh adan cek Pak RW idak RT adan lah tangkeun ku aing Waalaikumsalam jadi ate tumben puguceun lah aing keur menang topik hidayah gara-gara buludan cenah ieu aing hayang menang ganjaran cenah ieu hayang leuwih-leuwih ningkatkeun iman ka Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar adan ya Allah ya Robbana sesolawatan beres sesolawatan datang itulah palurah ieu kabeh ge barodo ieu dongengna bodoh hampura lain lurah di dieu cek palurah teh geus adan geus aing geus keur komat darbek komat we Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah beres komat nek imam culak cileuk cak RW aya teh maju beus moal endah aing geus adan tadi cak RT atuh dia bewe atuh komot tina komat kana imam deukeut nyieu kana lurah nah aya palurah pamimpin urang cek lurah aing saumur buleud kacapi can pernah teudeuh aing masalah surat menyurat stempel mentempel aing alih aing tapi imam aing angkat tangan nyerah aing maju kumaha palurah aya aki-aki di luar karek datang bari geus batuk bae eta aki-aki digotong ku tiluan diasupkeun pak kiai kana pangimaman jut bae mundur deui ka buri cek aki-aki modar aing kieu mah koreng aki-aki ge can pernah jadi imam akhirna kumaha cek lurah dak daripada urang pasya ieu di musola anyar maka geus kieu bae diumumkeun ku aing bahwa magrib dina poe ieu diliburkeun libur kabehan Masya Allah pas keluar para sadayana kabeneran aya pamuda tos muludan menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bajing aya tatoan bae palurah entos salat ieu magrib entos encan ajupan geus balik eueuh imam laju atuh eueuh aya palurah teu bisa cenah kula aki teu bisa RT RW teu bisa geus ayo cek pamuda teh doang nu heuh padahal manehna ge teu bisa naon ku pedah eta Pak RT gaduh anak awewe geulis sakitu doang hayang ka alam teh cek pamuda hayu digiringkeun palurah Pak RT Pak RW aki-aki digiringkeun doang nu heueuh ka hareup punten pabainsa nek ka hareup ya jadi imam manehanana cek manehanana teh agen rapatkan dan luruskan
doang nu heueuh manehanana ngomong doang kitu eta RW kabeh geus mu pas seging-seging bae rapatkeun sikian bae ayo hadap deui gerak geus pokona geus macam-macam ya Allah lin magera usoli kalih ngaliuk di bae rapatkan dan luruskan cek RT geus lurus ayo geura salat hendak meureun RT keur tadi aya geus dibubarkeun ku lurah kalih salat di sieu macana ya Allah eta usoli ibu 20 kali aya bulak balik usolli fardol usolli fardol usolli fardol pohok salat naon poe cek lurah teh toel bejan magrib gitu detail ke Pak RT ceng magrib nyilek di kaburi oh hampura cenah Pak RT inget ku di magrib ayo siap rapatkan dan luruskan geus rapat aro eta pamuda geus ngacak-ngacak barisan usolli fardhul maghribi Allahu akbar eta nu diburi lain geura takbiratul ihram cek RT kalih ngomong kebelnya Allahu akbar ieu dongeng jalma nu bararodo geus cek keluar dak daripada leungeus saya geura salat siap mulai salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek diburi amin memeh maca surat ngahanang manana maca surat naneng maca kulhu isin ka calon mitoha apa RT ya maca ina atoena teu saeutik ajaboro masyarakat kiai ge kadituna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naon RT ke 5 menitan maca surat meh sampai batuk geram cek RT manehanana kaget teh bari ngancur ih si RT nyinggung aing cenah ieu aing heubel pernah sekolah sekolah agama MDTA tapi ngan sapoe hari tadi bagahan aing ku ustadna wal asri lah eta wal asri pendek henteu panjang henteu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu pas dina amanu poho deui amanu nyilek ka Pak RT Pak munguna main di bejan amanu cek RT teruskeun cek aki-aki dia mah salat ngomong teh aya teh nah nyilek deui ka RW amanu maksudna hayang di bejan ku Pak RW cek RW teruskeun cek aki-aki cek aya ge dia ulah loba omong cek lurah balik dak salat kieu magrib atuh kasubuhan dong kieu mah kadangin lah cek pamuda daripada balubar kabehan lah kueng ting amanu kamar amanu sallu alaihi wa sallimu taslima cek RT sallu alaihi cek RW ya nabi atuh geus ya ieu ulangan ukur dongeng na bae Pak Bu tapi nyaritakeun jalma lamun bodoh doang kitu tah bener tah jelema bodoh aja bodoh keur agama aja bodoh keur akhirat bodoh keur dunia ge ripuh bodoh bener teu jelema bodoh yuh naik ka kota cek kolotna dia lamun naik ka kota buat taksi mak ari taksi kumaha koneng nu kumaha geus pokona koneng taksi leumpang ka jalan mangih salender pan koneng eta salender taksi atuh jojong bae ngeuleueur akhirnya buat mana kana eta salender teh hageun saminggu naik ke Jakarta can datang kubod akhirnya naik ojek mana datang ke Jakarta kaditu pan aya geunina mall teh geun hiji aya oven kadua aya exit pan eta open apaleun jelema bodoh mah paranti manggang kue ngahandong bo anak haji da kemar ting kue na cenah mah open apa sagede kieu Bapak nira jol ayah budak boleh Pak polisi kadinya naik asup kadinya pan batur mengerti open eta buka karek naik asup ditarik kuno bodoh dia naik ke mana ulah kaditu dia open walk cenah
Wot aing mah karunya ka dia ulah sok wot dia ieu putih awak engke kadinya mah hidung atuh budak bule teu nyaona naon teu nyambung ngobrol heuh maksa bae asup ka jero pas kabeneran ibu nu kaluar tina exit jelema negro pan hidung kaluar heuh eta si bodoh asa boga pameunang bah asa bener bae nunjuk jelema negro teh cek aing ge ulah asup kajer karasa ku babatok dia kunaon eta ku bodoh mantakan urang ge ulah nu budak ulah bodoh ibu-ibu ge ulah bodoh agama maupun nagara mungkin sakitu kapiatur billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.